Bismillahirrahmanirrahim. Babut tamyiji ari babut mertelakeun tamyiz. At-tamyiju utawi tamyiz huwa utawi tamyiz iku alismul mansubu isim kang nasabakeun al mufassiru kang mertelakeun lima maring perkara bahama kang samar iki la emma minad dawati saking pira-pira dat. Nahu kaulika saumpamane pangucap sira tasabbaba zaidun arqon lapad tasabbaba zaidun arqon tasabbaba wis naon ngucur sapa zaidun ki zaid apane naonana arqon karinget ne watapako abakrun syahman lapat tapako abakrun syahman tapako aus geus narima saha bakrun kibakar syahman apane syahman gajihne wa toba Muhammadun nafsan lapat toba Muhammadun nafsan toba usinengitan sapa Muhammadun Kangjeng Nabi Muhammad apane napasan naon salira ne maneh sengit awak maneh sengit nya sengit digembrong laler laler itu tidak suka yang wangi tapi sukanya yang bau buah. Wastara itu istri nagulaman lapan istara itu istri nagulaman istara itu usmeli ingsun istrina ing 20 apa negulaman ing panakawan atanapi ing bujang baheula aya sebutan gulam. Wa malaktu tis'ina najatan dan lapat malaktu tis'ina najatan malaktus ngamilik ingsun tis'ina ing 80 apa najatan embe teh wedhus kacang sebutna teh. Wa zaidun akramu minka aban dan lapat zaidun makramu minka aban zaidun utawi ki zaid iku akramu anu leuwih mulya minka tinimang siro apane aban bapakne wajmalu minka wajan lapat ajmalu minka wajan ajmalu us leuwih kasep leuwih gagah leuwih indah ya minka tibatan siro apane wajan raraine walayakunulan orang nono ikilah tamyiz iku illa nakiratan angin sabada isimna kiroh angin isimna kiroh walayakunulan orang nono bukti ikilah tamyiz illa ba'da tamamil kalami angin sause sampurna omongan kita sebut tamyiz babut tamyiz. Dina ieu bab musannif bade nerangkeun isim anu wajib nasab nomor ka genep. Nomor ka genep. Anu wajib nasab. Ingat urang teh keur ngaji bab nasab ya. Ari tamyiz jeung lugotnya eta paslu syai'i an ghairihi misahkeun hiji perkara tinu liana maneh kaukur ku usia tamyiz di mana maneh geus ngabeda geus mampu ngabedakeun mana hak mana batil mana bener mana salah cik maneh lamun ulin salah bener waktu ngaji salah nu bener ngaji
hakikat nama maneh teh geus tamyiz, mampu memisahkan mana yang benar mana yang salah gitu. Mun maneh sagede kieu can bisa ngabedakeun mana benar mana salah, itu sangat dipertanyakan gitu. Sabab tamyiz eta engke jadi bukti bahwa orang tersebut mana sebentar lagi akan mencapai usia balik gitu ya. Jadi ulah ayeuna aya istilah mana tamyiz ba'dal bulug, kudu bersamaan seiring pendewasaan anak. Aya anu bulug mana ba'da tamyiz, aya anu dewasa teh geusna tamyiz, aya anu tamyiz geusna dewasa gitu. Tamane mah upayakan tamyiz dulu menjelang dewasa. Ketika dewasa siap menanggung segala beban baik pahala maupun naon dosa gitu. Pangis balik mah dosa teh ditanggung sendiri komo pahala gitu nya. Naudzubillah urang kudu nanggung dosa. Kan hartina mana dek alus dek goreng kembali kana dirina gitu geus kitu mah. Dek alus dek goreng ka tempo jaga. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Nu hade bakal temres hadena, nu goreng bakal temres gorengna, walaupun itu sekecil biji sawi. Kudu make mikroskop, kaca pembesar. Di hadapan Allah tidak ada istilah yang tidak diketahui. Pasti Allah mengetahuinya. Dan itu akan jelas nampak di kemudian hari. Sing bener sing balik gitu teh ya. Era sok maneh boga kalakuan goreng ke ditayangkeun di akhirat teh. Emongkeun ka sadunya. Hei tingali hamba keur berbuat dosa. Naudzubillah min dzalik. Era kacida. Coba dong tingali hamba kami anu soleh keur beraktivitas menjalankan perintah Allah. Oh, gagah banget. Gitu nya. Widai tamyiz. Cek lugot. Faslu syai'an kirihi, memisahkan sesuatu dari yang lainnya. Ari tamyiz cek istilahnya eta wa al ismul mansubu, isim anu dinasobkeun, al mufassiru anu gawena teh ngajelaskeun lima kana perkara in bahama anu samar eta perkara hartina teu acan jelas minad dawati tina pirang-pirang dat gitu. Cek saja nah, karena cekoi dak mapokna taripus mondoti sabin pasarolinis batin audati jinsin kodaro walayakunu illa nakiratan ya. Terbukti iya tamyiz teh kecuali ayeuna nyata ku isim nakiro gitu. Walayakunu iya tamyiz moal bukti ila nakiratan kecuali dengan isim nakirah gitu ya. Nah, jadi ari syarat nyieun tamyiz eta aya dua. Hiji ayana tamyiz kudu ku kalimah isim nakiro. Nu kadua ayana tamyiz kudu ku sabada sampurna omongan. Walayakunu ila bada tamamil kalam. Artina sempurna heula omongan nyaeta lamun fiil geus aya fa'il, lamun mubtada geus aya khobar. Karena cek waidah wa wajibu tamyizi ayyunakara wa ayyakuna mutlaqan mu'akhir
loro itu. Oh, praktekin ana. Contoh, nau kolika sapa mana ngucap anjeun? Tasabbaba Zaidun arqon. Tasabbaba Zaidun arqon. Tasabbaba geus ngucur sa Zaidun ki Zaid apane naonana arqon karingetna kesangna. Siga maneh geus futsal, siga maneh geus ulin. Mani ngagaraja eta kesang. Ari geus ngaji kesangan teh. Henteu. Capek henteu. Tapi hore ya. Itu. Tasobbaba geus ngucur sajaidun ki Zaid. Naonana arkon kesangna. Ari tasobbaba teh eta teh kalimat isim fiil harap den. Kalimah fiil naon den fiil madi binana naon den ma can ngarti keneh bae bina maklum mun ditanya bina mun teu maklum pasti majhul lamun teu majhul pasti maklum tinggal hurufna tuh bina maklum ari mabnina naon cenah den mabni patah tasobbaba aya patah ya. Ari Zaidun jadi naon cenah den isim fa'il nyata ku isim dohir jelas ngaran ki Zaid lain sasaha ya tesukan hei manusia untuk gitu tapi Zaid arkon eta jadi tamyiz naon anu ngucurna teh ngompol atanapi naon sanes leho sanes dole tapi naon arkon kesang nah gitu yo Zaid keur ameng di sauran Zaid ngaos inget Allah ngaji eta teh di sawah geus layangan lumpat satakar kabek datang teh kaloteng kaluhur ka masjid dek ngaji beuring ngegek teh ngagaraja gesangna teh ngalucur anu ngucur teh lain lehona tapi kesangna gitu ya jadi maksudnya bukan leho bukan dole bukan ompol nu ngucur teh naon kesang gitu tamyiz dah dibedakeun dari yang lain ya. Contoh kedua tapakoa bakrun sahman tapakoa geus narima nah teh mencek urang teh mah geus narima bekah sabakrun ki bakar naonana sahman gajihna tadi nama ki bakar teh eta teh peot ya naon sebutna teh kering kerontang gitu begung ya kari-kari mana diloloh ku katuangan nu serba enak serba bergiji nah buringgal teh nepi ka bayuh yuh jadi tapakoa geus bayuh yuh sabakrun ki bakar naonana sahman gaji na dagingna masa eutik tapi gajina gede loba jadi genut nah mun bahasa urang mah naon teh ayeuna teh disebut kelebihan lemak jadi sahman lemakna gitu ya geus burayut naonana batonan beuteng nah lain kanyut nah beuteng gitu dek kitu teu naon atuh mana kanyut nah gitu cek maneh ya. Kanyuton geus lair naonana
Newton. Tenan naon gitu. Jadi tapako bakrun sahman itu seperti gitu. Geus bayuh yuk. Saha bakrun ki bakar naonana sahman lemah nah gitu. Bakrun jadi naon cenah? Isim fa'il atau nabi fa'il isim dhoir jelas. Sahman jadi di logatanana apane naonana gitu. Contoh katilu toba Muhammadun nafsan. Toba wus wangi sapa Muhammadun kanjeng Nabi Muhammad apane nafsan naon apane nafsan salira kanjeng Nabi gitu ya. Lamun urang mah toba paujiun roksan dah geseungit saha Ahmad Pauji naonana roksan sirah nah sabab make pomade aduh wangi pan jelly non deh sebarang macam gini kan diekspos di dia ya naon pomade gitu. Jadi toba Muhammadun nafsan geseungit geus wangi saha kanjeng Nabi Muhammad naonana nafsan salira gitu kanjeng Nabi mah siga urang nya mun teh mah geus kariha Samsun nafsan geus bau geus karihat teh ente seneng ya. Ente seneng tidak menyenangkan naonana saha Samsun naonana nafsan awak sabab bau kesang contoh bau kelek apa ne kelekan kelek nah contoh toba enak kariha rohimun nanti teh kelekan bisa apa ya. Jadi toba Muhammadun nafsan teh itu jelas kalimat yang sempurna itu ya. Istaroitu isrina gulaman istaroitu geus milih ingsun cek Samsul isrina ing 20 apane hayaman hayamne geus meuli kuring kana 20 hayam naonana hayaman hayam nah henteu domaan tapi hayaman istaroitu isrina naon teh disebutna teh khotaman geus meuli kaula kana 20 naon teh cin batu li batu kik dan sebagainya. Jadi gulaman itu tamyiz ya. Pembeda dari yang lainnya. Maka urang oge sarua dina kahirupan kudu mampu membedakan mana yang hak mana yang batil gitu. Matak mana sok doa Allahumma arinal haqqo warzuqna tiba'ang. Nun Gusti pintonkeun ka abdi sadaya bahwa hak itu adalah benar-benar hak. Jeung pintonkeun ka abdi sadaya bahwa batil itu betul-betul batil. Upami eta hak warzuqna tiba'ah mugi Gusti maparin ka abdi kanggo kakiatan keur nuturkeun nana terhadap hak tersebut.
Lamun ma eta batil mugi warjuk najdinabah mugi Gusti maparinan kemampuan ka abdi pikeun ngajauhan eta batil gitu. Nah sababna didinya kudu mampu membedakan cek tadi bainal haq wal batil. Kunaon salah satuna ku ilmu. Ilmu itu adalah fungsinya yupariku bainal haq wal batil, membedakan mana yang hak dan batil gitu. Tanpa ilmu kita tidak akan mampu membedakan. Tong kitu budak we ditanya tentang warna ya. Di PAUD istilah pengenalan warna. Contoh, ning ye warna naon? Nah, ini warna apa? Warna apa? Bikin ka dilagukeun. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya. Terus hijau, kuning, kelabu, merah, kuning, dan biru. Nah, eta teh naon? Maksudnya mengenalkan warna supaya mampu membedakan mana warna-warna tersebut. Nah, urang oge ketika berbicara tentang hak kudu paham mana yang batil. Sebab itu konsekuensi. Itulah yang disebut dengan disiplin ilmu. Jadi ulah ayeuna ngobrolkeun hak dapal batilna, itu bakalna mana sepihak. Sepihak. Tapi lamun nyebutkeun mana bener mana salah, tah itu tamyiz. Bakal mampu membedakan gitu ya. Contoh maneh ditanya salah eta teh salah bener gitu. Mun maneh teh bisa ngabedakeun pasti jawabanna teh bener pantes salah Pak. Mubham padahal tadi cek tadi mana ismul mansubu al mufassiru limain bahama terhadap sesuatu yang masih non samar nun teu jelas. Dipertelakeun, dijelaskeun bahwa mana tah eta nu dimaksudna gitu. Ya. Maneh ge ku ilmu bakal bisa ngabedakeun mana hak mana batil, mana nu bener mana nu salah gitu. Nah, sepanjang itu tidak dikedepankan unsur-unsur yang lain. Contoh mun kapiheulaan ku ngewa najan naon boroning dina salah najan bener ge bakal sebut salah da kapilan ku ngewa kapilan ku resep boro-boroning nyebutkeun bener dalah salah ge disebut bener da kapilan ku resep tah maneh mah hirup teh kudu belajar disiplin ilmu cek ilmu kumaha bener salah mun salah ya salah lamun bener ya bener gitu. Komo lamun istilah terjebak dengan kultus individu mah. Ya. Asal bijil ti abah upamana dianggap bener, asal bijil ti akang upamana dianggap bener, asal bijil ti emang contoh dan lain sebagainya istilah-istilah tanpa melihat ayeuna kedisiplinan dalam hal ilmu. Artianana urang mah da ngaji penting urang mana memahami tentang sebuah ilmu gitu. Terlepas anu teu ngaji ya. Terlepas nu teu ngaji dangarna ge teu ngaji. Nuturkeun nu ngaji gitu eta mah. Tanggung jawab beunanta nu dituturkeunana. Gitu. Tah urang mah berupaya disiplin ilmu da ngaji teh ya eukeur pan diaji nya gitu. Contoh malak tutis ina najatan lapad malak tutis ina najatan malak tu geus ngamili kaulo tis ina ing 90 apane najatan wedus kacang malak tu geus ngamili kaula tis ina kana 80 naonana najatan embe cek tadi hayam aya mah embe kuring geus ngabogaan 80 naon embe. Nah, jadi ieu di logatana kunaonana
ku apane ya. Contoh Zaidun akramu minka aban, lapad Zaidun akramu minka aban. Zaidun ari ki Zaid eta akramu leuwih mulia mingka tibatan anjeun naonana aban bapana. Jadi sanu leuwih mulia teh bapana Zaid. Sahana aban bapana gitu nya. Wajmalu mingka wajhan jeung leuwih kasep tibatan anjeun naonana wajhan beungeutna. Oh cek Samsul teh ajmalu mingka wajhan. Dewek leuwih kasep tibatan anjeun beungeut. Nah, kade lain bujur. beungeutna cenah tu kasep teh gitu. Tah. Jelas atuh ngaran kasep mah beungeut gitu. Ari Zaidun teh eta teh jadi naon cenah Den? Zaidun teh jadi naon? Mubtada isim do naon cenah? Kade sing inget Zaidun teh isim dohir. Ngan ieu mah posisina keur jadi mubtada. Gitu. Ari akramu jadi naon cenah Den? Khobar mubtada. Sebab kekayaan mufrad. Ya. Terus mana? Ari minka? Eta kumpul jar jeung majrur. Mana jarna? Min. Mana majrurna? Ka isim domir. Naon? Mufrad mukhatab. Gitu. Disebut mufrad mukhatab. Lamun mingki itu mufrad mukhatabah. Mufradah mukhatabah. Ieu mah mufrad mukhatab gitu. Aban eta jadi tamyiz. Apane naonana sahana aban nu jadi bapana gitu. Oh, Zaidun teh eta teh isim dohir jadi mubtada. Bener jadi mubtada. Naon cirina jadi mubtada? Ari mubtada teh kudu rofa. Ari Zaidun rofa. Kunaon ropana Zaidun teh? Ku ibtida. Sabab Zaidun jadi miwitan kalimat. Permulaan kata gitu ya. Ari khobar kudu rofa. Ropa kunaon khobar kunaon ropana khobar teh? Kumub tada khobar mah. Lamun mubtada ku ibtida, lamun khobar ku mubda. Cek saha cenah? Kaidah kumapokna. Warapa'u mubtada'an bil ibtida kada karob khabarin bil mubtada. Ari rapana mubtada ku ibtida kitu deui ropa khabar ku mubtada kitu. Satu jadi mubtada khabar. Minka ieu teh kumpul jar jeung majrur. Mana harap jarna? Min. Ya. Min ieu sebagai harap jar. Sebagai harap jar teh. Cek Ibnu Malik mah ya 20 nya. Itu. Kumaha cenah?
huruf al-jarri wa yamin ila at-tahola hasa adapi an ala mud munduru balamu ke wawun wata wal kapu wal bahwala ala wa mata gitu tanya pagen kumane lumayan pan sajam 2 bab isukan 2 bab pagi 2 bab malam isuke beres lah insya Allah. Babul istisna walau alam bis shawab. Rabbi fa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqina wa faqi alana wa qarabatil lana bi dinina tawassalna bi ta'alumin tawassalna bi ta'alimin antarzuqona wasi'a wa antarzuqa amanna abdi tawassul ku pangaosan abdi tawassul ku pangurukan mugi Gusti ngarizkian kajembaran sareng ka aman